Damang Moyo Nuhun Nuhun semua kabeh hatur kula Gusti tiuk maneh kumaha itu gudang parantos kosong ya soreng cang gudang teh soreng cang Gusti urang operasi ayeuna kene siap Gusti urang usaha deui mah upami teh aya nu ngaliwat urang asruk kampung papai padesaan siap Gusti urang ranya ala kacang ngajarang nyuwun malum diuk hari maneh ngiga teh kerepesan gitu nah cuma ke dikenangan da aing sarap lain ngiga coba epilepsi sukaya Sapanya urang ngomong ulah kenat danya itinya leres gitu ilmu tungtut dunya sia nu awan mah nu awan perlu disingat iya tuli tapar lihat petar lihat lapar late naon maksudna saurna mah teh ngahaturkeun semua bakal hok diterima pilih para tapasala tale tapakator lepalata malata tu sebenarnya lepat klase mulai tepat latur len satu pesan teh naon artina bahasa India naon cenah abdi ge teu ngarti Gusti bahasa sebedia beureun tulah tepasan lare tarel tapalatur seperti prakaton lapar seperti lare ngeuy adi kagade ayo lain sama poe tulah teh ieu teh memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun talepe atuh nuhun asa dung nawe ayuan lebar digelan ku sia eta kenang sakitu ngeunaheun eta kenang sakitu beberebetanana jeung geunaheun kunaon teu diigelan lebar teuing iraha eta bieu nu maot teh saha aduh eueuh nu maot saha nu dagang mah loba naon atuh mitoha maneh goblok sia mah bonge buat teuing naon panyawatna nada eueuh nu maot sia teh eueuh nu maot innalillahi wa inna ilaihi sakula warga eueuh nu maot goblok eueuh nu toba eueuh nu maot eta teh akibat banjir naon DBD itu teh DBD teh daerah Bandung. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih.
di daerah Bandung banjir jadi sarerea teh mana naot eueun nu maot umur anu 3 tahun oge coba itu ya cerina setan bolot luar biasa atuh kuasa kitu di mana-mana kula warga menang musibah teh bejaan kewajiban sabab kewajiban hirup manulung kanu butuh narang kanu susah komo deui ieu jeung baraya jeung tetangga sapapae sama manis sabagja jeung satanggung jawab eueun nu maot komo tiluan beureuh tahlil oge kudu tilu balikan teh nepi ka nyaan budegna teh naker his tidak letik ulah lalawora perih aing mah hirup teh boga kubogana rezeki meuli radio teuh eta radio nah da teu disada atuh siana budeg anjing teuh deui alo teu anyar meuli naga Orang meri urutan. meuli HP da teu ngomong teu disada heuh siana nu teu ngadenge teu suratna ge anyar TV gamarna we mumpul eueuh soraan siana budeg teuh jeung sia teh Bingung ngomong. keke we beuteuh eta pernah di toko denawa samia pada merbayaksa ya marbayaksa sasekele nyungir sabalat-balat doh maksud operasi ka tiap-tiap mumungang kalaneuh jeung sajabana sakur anu sok dipake jalan ku jalma doh sakur anu sok dipake ngaliwat ku jalma-jalma iya ge kaharareup atuh mun di jalan empling kieu naon ieu teh oko ngarumpul tapi sepi isieun naon ieu teh ongko rek tadarusan tapi nasar repi teh mangga bulan Gusti aya pikir sae naon bulan Gusti jadi teu katambahan deui teh nu maot teh teuing sia katambahan 2 teuing doh katambahan 2 hanya hirup di dunia ieu duh Mah tong dibawa deui. udah loba duga dari ini geuleuh teh kasih itu tuh aing aya ngadagor naker pisan budegna teh naon deui maneh geuleuh aing kasia nini maneh deui maot astagfirullahaladzim kaduh ngomong aing ulah di naon eta ulah dihaminan aya keneh nini aing mah goblok liper nah piranan kudu kututut tehnya si Aji kudu hajiran kuha hanyiran belut tutut ngan omat ngalah tututna ulah dikepung Engko mau disumpit. da karinya kotan tutut mah tuh tong dikepung karunya tong direuwas rag-rag ke jantungna Mau diketepelan mah montok. mau ditah brimob ngalah tutut kana tutut hayang seuri ongko aing tutu kasih itu cu tutut kita beri mob betul hari sabenerna kieu ye sajumlah dulur-dulur anu ilmu baraya anu nasib jeung akang
ayeuna sakumaha anu geus dicaritakeun kumararane persediaan teh geus ipis. Dahareun geus rada leudis. Urang lengkahkeun suku ini. Kana mumungang kana gawir jeung sajabana sakurang sok dipake ngaliwat jelema. Komo lamun aja jelema ridu ku harta. Eta hartina pimilikeun urang sararea. Naon deui da puguh urang mah tinu kitu usahana. Tong mikiran doraka dulu. Padahal hati mah geus mung digituan Ya, ya. hate mah geus mungkir teh mah. Ngan ieu lapar ieu aduh leuheung ari aing mah bisa kene puasa. Eta anak aing sadua-dua. Eta pas Da kudu barang hakan meureunna teh budak teh. janya pasti aya. Biar gawe geus hese. Ya, lapangan kerja sempit. Kudu naon anu dipigawe ku aing? Sakitu ayo. Budak kata urang. Teangan jalma anu loba harta. Lamun ini ka kampung nu ngaliwat mawa rezeki gede hartina eta. Yakin geus milik urang sararea. Teu dipikeun hartina eta jelema modar. Ngarti sampean? Ieu Insyaallah. Mudah-mudahan kapayuna abdi tiasa meuli radio anu disada. eta keukeu we. Geus ngomong teh ka mana karep pae. Teuh. Wara reuteuh kabeh oge. Iya. Jeung anehna hirup abdi teh asa kabina-bina teuing. Asa dibedakeun jeung nu sajen. Abdi eta hitut sateker kebekna da teu eueuh soraan. Sangkilang peureus kana bool teh. Si anjing ampun Gusti. Ai bauna mah aya. Batur mah katorekan itu tarik-tarik teuing. Ai bauna mah aya eta oge. Ngana eta hitut meningkat polos. Tapi Polos teu disada. eueuh cara. Mabuk, Gitu bagus sih. mabuk geus. Nyaan si budegna nya naker. Naker si eta mah nyaan. Naon? Mane budegna naker? Weuh teuh. Disebut Nyaan. disebutkeun beuteuh. Kayak Gusti IBL teh abdi mah da kabagean teh 100.000. Aya aing sabaraha? Anjing gede kata sia ngadenge. Eta kadenge. Eta kadenge kana duit tuh. Si orang hayang dipikarunya mulanya ngomong di tadi teh. Ya, ai galaga tukang tipu. Ada anjing Rupa-rupa. geus beuki tai atuh hese. Ayo, pada lumampa. Uluh, mararudun. Heeh. Urang usaha, Kurang ikhtiar. urang ikhtiar. Bari maehan batur oge. Heeh. Da karunya. Moal hasil pagawean gitu teh. Boga kakarunya moal. Ayo ini. Siap.